Ngayakeun carios Babad Raja Galuh Ciung Wanara Medal dina versi seni pantun Sunda. Wilujeng nongton. Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim menang 40 kali astagfirullahaladzim. Sejak muka kawiwitan mohon mangga ngarutus ke para leluhur. Ampun kasang rumuhun kaluhur kasang rumuhun kahanap kasang batara kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatara nagaraja nu ngaraksa nagara kabatari naga umpi kahanu ngahuyup negeri. Nada ampun ya para pangdoa niwah pangraja disanggakeun akum karuhun dipalih kidul muga ulah rek ngaganggu. mohon Karuhun tipalih kulon muga sing pada ngadongton. Karuhun tipalih wetan muga ulah ngagandengan. leres Muga ulah ngakagokanan. Karuhun tipalih kaler ulah rek yang cek gocek kagorengan kasalahan yu urang disaringkahan. Tiang linggi madhab kidua sang Kiai Ratus Larung tiang liningi madhab kulon kurik-kurik pabuhawak Kiai penatas angin. Tiang linggi madhab wetan sang Ratu Bedeng Mataram. Tiang linggi madhab kaler Mendahan Surabaya. Sakulingking bumi suci sakulingkang bumi suka. Suka suci mulia jati mulia badan sampurna. Sampurna badan awak pangjingkahkeun pangjingkirkeun panyakit manusia nu 1000 perkara. Kasusah kawegah leres kahariwang kahon cewang mugia disingkah. amin. Lanjut Mang Ede. Kalayan pamungkasna ieu raja pamuna kakaruhun anu aya di ieu daerah tegesna di wilayah Desa Ciputra Beningan nyangakeun pangabaktina pangraja ala kadarna. Pangraja ala kadarna mugi kasari katampi ku asta kali kasangga kalangkung gamuda. Ulah rek arukang ka ieu seueuh putu para abdi-abdi seni. Mantos tadi raja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Urang mah dharma manusia teu daya teu upaya angin ku persamantena kahayang rejeung rancana urang mah teu ngaboga-boga kituna muga nu dipalar lancar jeung salametna dina nggoning muka ieu carita.
kanggo salajengna teras Nyuk ceruk galur nu kapungkur cenah Bang Dedi. Kumaha tanu kapungkur teh jalur kapungkur teh manawi Mapai riwayat zaman baheula Ah. nalungtik kajadian bihari. Di Tatar Jawa Barat aya hiji kerajaan anu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Aya paribasa sepiing paling towong rampog carang bangsat. Nu buburuhan teripuh nu dagang pada sarnang kaum tani sugih mukti. Tukang seni payu deui. Tukang seni pararayu. Nu murah nu mahal hargana nu kumaha-kumaha ge pararayu. We nyasa. Komo seni ronggeng mah pangintennya. Ayu eta oge. Atuh di dieu. Ki pantun anu kacatur. Mohon. Kerajaan anu kamu asur. Eta Galuh Pakuan. Anu dirajaannya eta kusang raja anu adil palamarta agung bijaksana kitu kaayaanna. Ieu sang raja nurutkeun riwayat Kumaha temang magaduhan ade. wawangi atanapi asmaning kakasihnya tanah Hyang Mahaprabu Permana di Kusuma. Raja bijaksana pangintennya. Raja Agung Bijaksana ti kidueuna pada nalurut ti wetana pada caronggah ti kalerna ngaku saderek ti kulona pada ngadongdon paribasana. Kolot nyosok budak era dengen-dengen istilah nama mika dede. Leres. Komo dulur mah meureunnya. Dulur mika butuh. Kalayan dipun adep nyeta ku dua prameswari anu satia. Sa tah menawi parameswarina Ieu Kang dua Ade. prameswari anu estuning geulis kawanti-wanti endah bawa ti kudrat. Lucu taya nu nuruban. Cari mah anu awak sampayan meureun nya. Aduh, Ari anu kahiji sa tah menawi nu kahiji tah. prameswari anu disebat prameswari utamanya eta Sang Sudewi Naganingrum. Mohon. Ari anu kadua prameswari Rajapatni atanapi garwa selir Mohon. anu disebat nanya eta Sang Dewi Pangrenyep. Kalayan dipun adep deui nya eta ku ieu salah sawios kapetengan anu kasebat Arya Kibondan. Kasepuhan pangintennya. Eta Kibondan teh mangrupikeun rerencanganana nya eta Sang Permana di Kusuma nuju waktos di pasantren. CS mencari CS. Kudu modern pantun oge cenah Jika dalam pantun jeung tukang goong CS gitu ya. Di dieu ngandika Sang Mahaprabu Permana di Kusuma leuleuy keudeuh melas melis pangandika. Rayi bojo akang geulis Dewi Naganingrum oge Dewi Pangrenyep. Coba ka dieu kapayun calikna satata sareng pun engkang bager. Unyuk sumangga kaula nun engkang rayi panjenengan Naganingrum nyangakeun semah pangabaktos kapayuneun dampal paduka dalem kaula nun. Ditampi geulis. Mana Dewi Pangrenyep? Kaula nun kula. Kaula Dewi Pangrenyep nyangakeun semah pangabaktos ka unyuk kanjenengan Raka Prabu mugi ditampi kaula nun. Deh, nah ieu mah rada beda kan. Rada tereugeus eta mah Kang dalang pantun. Rada beda ieu. Rada ieu mun cara ieu mah rada ngejepret saeutik nya. Tapi kaula bagja barina sugema ngabogaan dua garwa anu sakitu satia sok sanajan dicandung atawa sanajan di dua. Estuning henteu ngijing sila bengkok sembah paribasana. Estuning kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. Henteu loba bawa baeudan teu, henteu loba baeudan nya.
atuh aya pikeun saeunaon kaula nuhun Raka Prabu nyuk sumangara ieu panjenengan seja mireng atanapi midanget kana kasaulan sarira. Ieu mah eta mah kitu garwa kaula nu kahiji. Hiji eta mah pangintennya di si pecingan teh eta meureunnan. Ya kaula oge sami Raka Prabu. Sami kaula oge bade ngupingkeun atanapi ngadangukeun kana naon rupihal kasauran salira ulah rusuh teuing atuh rai. Nah da geuning eta teh salah bahasa teh. Itu saha anu nyangkewok di tukang. Nah eta manawi taruh di tukang teh. Selain tukang goong mah. Jika nama abdi Gusti. Abdi pun tarik atawa disebut Arya Kibonan abdi teh. Mon. Arya Kibonan anu ngawasa lemur tarik di Tatar Galuh. Nyuhunkeun sama pangabak tos mugi ditampi Gusti. Cenah ditarima Kibonan. Dah hade goreng oge andika teh babaturan kaula ti waktu keur masantren baheula nya. Tah ayeuna kaula meureun rek nanyakeun kaayaan negara. Doh. Ca. Kumaha ta manawi? Yo, sabenerna mah kaayaan negara teh. Biasa teh keur goreng dipingpin ku Raka Prabu teh. Rada kurang mesra. Rada kurang romantis. Kurang greget. Gitu. Kurang aman itu petani kurang mukti nu dagangan ukur tinggal hutang tani timbul daki pokokna mah itu pokokna naon rai henteu aya anu kipat nih anu tukang teuing mah nu kumaha tukang goong bener tukang teuing tukang goong mah bener geus pugu ai salah digegedekeun ai gaji leutik wae sih eta Kurun. Kalau anak mah ngalobaan. Geus rai Kibonan. Lamun nilik dina obrolan rai jiga anu aya kahayang rai teh. Henteu Gusti, henteu. Sok atuh rai Arya Kibonan. Naon anu dipikahayang ku salira rai teh naon cog geura wakta balaka Raka Prabu oge ka kaula. Leres Kakang Arya, Arya. Sok geura wakca balaka we atuh ka kaula. Pok atuh kitunya. Geura pok torolong pekprak geura digawe. Ida ieu mah sanes pidameleun mok ratu. Saleresna mah abdi teh aya kahoyong Gusti. Hayang naon cenah. Hayang naon ta manawi ta, hayang naon ta. Tuh keheula aya motor ngaliwat. Keun meh nu tos huseup eta biasa. Hayang naon atuh Andika teh. Abdi mah ngalamun Gusti. Kumaha lamun abdi jadi raja asa naon meureunnya? Bro di joru, bro di panto paribasana ngalayah di tengah imah nyanding prameswari geulis. Betah meureunnya. Asana betah, sapatos salira Raka Prabu. Atuh di dieu Sang Prabu Permana di Kusuma. Kumaha ta Sang Prabu teh? Maklum, inya nama Raja Bine. Kas Raja Wijaksana cek tadi oge adil palamarta agung wijaksana bisa ngarti karena aspirasi bawahanana bisa ngarti karena kahayang rakyatna kitu kaayaana Rai Bulan Gusti Aka ngarti kana kahayang salira rai. Rai teh lain ngalamun-lamun teuing, ngan bener-bener rai teh aya nu keyeng, siga nu keyeng pareng boga cita-cita hayang jadi raja. Tah ayeuna rai ku akang heug dijujurkeun jadi raja. Ngan menitip
bersih teu bersihna nagara, aman teu amanna nagara, kalayan nitip prameswari kaula sadua-duanya. Ieu kanca nu didagoan ku kaula teh ieu pangpangna kaula teh bogoh ka dua prameswari, ka Gusti Naganingrum kalayan ka Gusti Pangrenyep. Aya kesempatan ya dalam kesempitan gitu. kan. Kumaha engke we lah tama. Kumaha engke nu penting kaula cita-cita laksana. Beres pentingna mah itu. Lanjut Atuh di dieu Sang Raja Agung Permanadi Kusuma ngalugrah rasukan kerajaan mahkota kerajaan pelayan angguan kerajaan segala rupina di uculan dipasrahkeun nyaeta ka Arya Kibonan. Rai salajengna kumata tah ieu akang masrahkeun ridho akang celik putih jatining bersih celak herang jatining pada. Sok Rai hayang jadi raja ngantong lilat teuing ku akang dibere waktu 3 poe 3 peuting ukuran alam ayeuna. Mun ukuran manusia biasa mah meureun 3 tahun setengah 3 poe 3 peuting teh kitu. Ukuran ayeuna mah benernya Maklum eta mah bahasa Siloka Kipantun aya paribasa Dora Sembada. Leres. Ai Dora eta bohong, Sembada eta pantes, dangarana oge carita sok aya ditambahan dikurangan kitu katang tuana. Aya paribasa ai Dora Sembada mah sapeuting jadi sataun, sabulan jadi sawindu. Sajam jadi sapoe. Tah sapoe mun. Mun dibalikeun nya kitu keneh. Atuh ieu Arya Kibonan jumeneng raja nyaeta di kerajaan Galuh dina waktu harita. Ya juga dikatel irung deh itu Banduna lah. Kalayan prajurit ponggawa sareng sajabina estuning taluk tunduk. Da teu uningaeun atanapi teu eungeun kana ieu kajadian disangka namah ieu teh leres-leres Sang Raja Galuh nu asli. Ya tos gentos paintennya rajana nya. Gentos raja kanca. Aduh kanca. Kumaha? Ieu wa lengser. Anger wa mah aktifnya. Anger wa mah. Kumaha manawi wa lengser? Ayeuna wa teh ngabandungan. Kumaha ngabandunganna ta manawi? Tindak tanduk Kangjeng Raja bet asarada beda ieu teh. Bedana sugan. Heeh. Ayeuna ti heula mah estuning lamun tas ngadawuh sok imut. Lamun tas nyarita sok istilahna mah seuri. Mesem gitu. Berehan. Ari nu ayeuna mah beda kanca. Coba berehan nih bener anu ti heula mah. Nya, nu ti heula mah wa hayang jajan tara dipungpang. Nya. Pokona mah hayang naon-naon tara dipungpang. Estuning bro-broan Kangjeng Raja teh. Jebak ka tukang ngomong masuk bageur pisan menang kana eta teh. Komo kasih eta mah. Iwati tukang juru kamera nu kasikang-sikang wae mah. Kapanasan, kahujanan, si eta mah habeun we antap intip. Eta mah tara kabagean. Ajang ngan meureun kanca ieu buat kumaha. Da ari ngabdi mah anger. Ngawula anger satia. Keun we raja beda oge da. Ieu mah teuing beda pasipatan, teuing beda naon gitu. Da jalmi meureun sifat robah. Sifat robah, aya dualisme pinten adanya. Tah, aya nu sae, aya nu awon. Aya nama ua mah. Kumaha ta manawi? Ieu teh aya keneh kitu waktuna teh euy. Juga nama teh karena sababaraha detik deui mah aya keneh teh. Alah, heukeun atuh meureun nya. Lamun waktuna karisa eutik deui mah. Da ua sementara ayeuna ieu mikiran anu jadi raja genti pasipatan. Genti tabeat jadi robah ayeuna. Robah. Kadang-kadang jigana ieu undang-undang nage bakal robah kanca. Keun mah urang mah ulah kabawakeun ku undang-undang.